Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan bila ghaya wa nashkuruhu syukran bila nihaya. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dipayun pribados ngaturkeun nuhun anu parantos mapareng berita kaayaan katingalina ahli pangawasan duka madrasah nu beuki leutik ieu teh duka nu hadir nambihan asa beuki pinuh nya tak ada hawana mah ageung di luhur ge isukan mah tiasa dicarikan ayeuna ge jin mah di luhur dihanap mari lu jeung urang bujung jeung jin Cibantar jin YouTube ge di mana-mana milu. Mana izin mangawasna teh nukang gitu kanu sasauran teh jin ge nu jalma ge nu hatena jin mah nukang teh yang hareup aya badanna yang hareup hatena nukang teh jinnya seperti itu ngan ka jin bisi kasaurkeun punten we ari nya mah kitukeun mudah-mudahan jin oge gitu teh ku Allah didamel jin anu ayeuna asup ka surga. Da ieu teh pangaosan subuh Jumat teh ngagiringkeun jalma-jalma asup ka surga. Ngan ku minggonan. Aya ku harian, aya ku sataun sakali engke alumni. Tah. Alumni jin di mana-mana ge mariru ka dieu. Tuh. Malah sigana panasaran yang Cibantar mah beuh we ka ti ayeuna mula oge gitu teh. Isukan usum alumni hadir kade nugis ngajar ngalongok tah kade urang Jakarta ge Ibu Dede Rohimah panasaran teh apa Cibantar teh piraku ka Amerika kalongok ka Cibantar teh kalongok alhamdulillah malah mun urang Cibantar teh apal madrasah Cibantar teh panasaran we lah kitu kira-kira teh tak ngaturkeun nuhun ka ibu-ibu jeung bapak-bapak nu teu bosen hadir pangaosan hikam sareng Jamul Mukni anu dikembangkeun di Cibantar eta rek ngagiringkeun ka surga mata bojo teh putra teh canak ari urang teu sanggup mapatahan mah ngan ari sanggup mapatahan mah keun bae loba-loba tinu ka dieu nya kitu tuh kaheureun-heureun di dieu geus teu kawadahan lain teu kapikirkeun ngan neangan tempat ka mana keun we kumaha isokan we ngahaturkeun nuhun mudah-mudahan paranjang yuswana nya Bapak digampilkeun milari maisana salamet dunya jeung akhiratna ahlina nu tos aya di alam barzah nu pancakakina urang ibu atawa rama saderek atawa putra kantenan nu asal pokok ngembangkeun agama di Cibantar mudah-mudahan digunturan ku rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, teruskeun jeung Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amanah wajib syar'i mukminin kudu nekadkeun yen rasul teh ku amanah kasifatan wajib syar'i yen rasul teku
kasifatan wajib syar'i mukminin kudu nekanekeun yen rasul teku amanah kasifatan teraskeun ayana amanah di para rasulna eta wajib wujud jeung hukum akalna ayana amanah para rasulna eta wajib wujud jeung hukum akal ayana amanah di para rasulna eta wajib wujud jeung hukum aman hiji deui hanteu kahartiku akal gorijina mun para rasul teu aya amanahna henteu kahartiku akal gorijina para rasul teu aya amanah hanteu kartiku akal gorijina para rasul teu aya amanah hijikeun tina awal mukminin kudu nekanekeun rasul teku amanah kasifat ayana amanah di para rasulna eta wajib wujud jeung hukum akal tekartiku akal gorijina para rasul teu aya amanahna alhamdulillah wa syukurillah ahli pangaosan subuh Jumaah di Cibantar jeung di muka YouTube di mana-mana keur ngabahas bab amanah anu wajib akti ayana di rusul ari di urang mah sanes wajib akli ayana teh wajib syar'i ari di rusul mah nya wajib akli jeung wajib syar'i ongko deui amanah di rusul mun tina alam nu parantos kalangkung teu apal urang bahwa amanah di rusul teh nah pangkatna naon teureun tina kadorakaan ti isuk nepi ka burit ti burit nepi ka isuk can apal mah can terang mah can boga tekad mah bahwa ayeuna wajib akli ayana amanah di rusul teureun tina kadorakaan bojo urang ge nu teu ka dieu teu apaleun mah sami teureun tina kadorakangan dibawa ku urang ke geus robah tanta urang tos mulih ayeuna ti pangaosan subuh Jumaah Cibantar urang apal bab amanah di para rasul bojo urang ge putra urang ge sing apaleun jadi samulih ti dieu teh aya bejakeuneun bapak teh calik nama nakorsi di itu atasnya ka diheulakeun nu sanggup macan asak oge rek ngabejakeun bab amanah di para rusul bisi ka bawah poho osok itu tara ibu-ibu lamun tara ngabejaan mah tagih we ari teu mawa kana pangaosannya kan moga-moga memang oge
ditanggung jawabkeun mata teu dibawa gerakeun kitu-kitu bae mah dewek nu ngabejakeun eta nya mangga tuh. Wajib syar'i mukminin kudu nekadkeun ceuk sara wajib teh ngaran wajib ceuk sara mah dilakonan diganjar teu dilakon disiksa. Ya rusul teh ku amanah kasipatan mukminin wajib nekadkeun bahwa rusul kasipatan ku sifat amanah. Ngan ari amanah teh dibagi tilu, aya amanah ceuk lugot, aya amanah ceuk sara, aya amanah ceuk aqaid. Urang kudu apal-apal bisi pahili ke bakal dibahas di hareup ngan heulaanan mah bisi kaboro urangna wangsul. Aya amanah ceuk lugot mah mutlak sakadar kapercaya eta amanah. Dan urang oge mihape ka si eta kapercaya naon-naon si eta percaya nyaritakeun si eta mah percaya we asal percaya amanah ceuk lugot mah. Ari amanah ceuk sara mah bab katitipan eta urang kapihapean lantan ditampi kurang kapihapean teh ngurusna kudu saperti ayeuna nu urang teu diurus kurang saja bisa kagantian urang tadi nampi kana amanah. Ai amanah ceuk aqaid mah mun ayeuna nu nitah sok kalakonan nu nyarek sok ninggalkeun gitu. Pan urang masuk aya kalana nitah-nitahna salat barjawangan urang ge tara kadang-kadang teu amanah mun kitu mah tah eta amanah ceuk aqaid. Nah mukminin wajib nekadkeun yen dirusul teh ku amanah kasipatan rusul teh kasipatan sifat amanah. Ayana amanah di para rusulna eta wajib wujud ceuk hukum akalna. Tah ayana amanah di para rasul teh eta wajib wujud ceuk hukum akalna. Pal wajibul akli malam yakbali liltifa pidati pabtahili. Ngaran wajib akli teh mesti aya teu karti eueuh. Hanteu kahartos ku akal gorijina. Mun para rusul teu aya amanahna, akal goriji teu ngartieun. Mun rusul teu kasifatan ku sifat amanah. Lantaran tar utusan Allah. Ngaran amanah bagi tilu bagian ta. Isukan bakal dibahas. Jadi lamun ngaosna ukur semet dieu hungkul ukur semet sakadar ayeuna wajib akli ayeuna amanah dirusul. Pembagianana ayeuna amanah eta moal apa itu ka dieu deui mah jumlah nu engke kajabal mau ka YouTube di mana-mana da aya unggal subuh jumaah maru ka YouTube bener senang mah itu teh Bandung, Cililin, Jakarta oge, Jambi oge di mana-mana meureun kitu tah arah cumpon ayeuna kewajiban urang keun kumaha we teu kudu kacibacar wae asal urang apal ayeuna wajib akli ayana di amanah di para rusul. Kayak bisa pandangan hukum syarat terhadap amanah di rusul seperti sirik aya di rusul aya opat pandangan anak ke oge amanah seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu nu teu bosen ngaos ka Cibantar mudah-mudahan paranjang yuswana. Anu ngarasa bosen mah mending daftar we ka kubur digaibkeun ku urang Cibantar. Bujeng-bujeng nu sok ka dieu nu teu ka dieu ge digaibkeun itu ari dibejakeun ka Cibantar. Ngan alhamdulillah ahli pangaosan Cibantar sanajan seueur digaibkeun ge teu tulung teu sieun digaibkeun. Sieun digaibkeun panteu malah hoyong digaibkeun isukan di mana kuring maot gaibkeun di Cibantar gitu. Osok ngawasiatkeun kitu
Alus itu teh malah lamun ditulurkeun wasiatna teh alus aya kumaha lamun kuring maot panggaibkeun disukan di Cibantar hek pangmayarkeun hutang Cibantar teh kuno maot teh gitu peureunkeun hirup rada hoream pangmayarkeun alus sama keur hirup urang milu mayar hutang Cibantar teh tapi keun wae ngadaguan maot oge isukan geus maot pangmayarkeun hutang Cibantar aya nu wasiat kitu teh aya poho sih kana teh nya wallahu a'lam bishawab.